tahu. Hampir 10 tahun ya. Nuturkeun we dunungan. Oh, hari urang teh digawe da ku pamajikan Parabaneun. Hari digawe wae pananya sorangan dunungan urang. Boga dunungan. Halo, Bro. Woi. Mana wae mana? Buset, ditungguan wae ku saya. Oh. Heeh. Mana di mana? Apaan keliling-keliling jaga perusahaan dunungan? Wah, ya orang kan kebagian di imah. Ya, dijagaan ku urang. Woi, aman, tertib dan terkendali. 86 lah. Oh. Malah batan nu ngebrik. Oh iya. Aya dunungan karena balik. Dunungan biasa ngontrol, tadi teh aya SMS. Oh, nah, Nah, tong ka mana-mana cenah. Oh. Cicing wae mana di imah, tak teh ka mana-mana di dieu. Buset, yang naon? Hah? Urang mau ngontrol pabrik nu di kulon, di Weta, di Kidul. Maksudna beusi aya semah, Oh. gitu beusi aya anu arek bisnis, panajeng juragan, Oh. ada di mana kosong, Pang. Nyawa sorangan ya. Oh, lain. Dunungan ya awah ya. Uyuhan urang di dununganana apa? Apa di ditu di PT? Oh, di perusahaan. Tadi mah. Lain ngomong-ngomong karunya kadunungan, euy. Karunya kunaon dunungan mah bandana loba dumuk urang karunya. Hidup itu tidak cukup dengan banda. Kan perlu Aing rada teu ngarti ya. Nyaho dunungan teh hayang buka pamajikan buat eta. Oh. Iya ya. Jadi dunungan teh teu uhuh. Nah, lamun bisa mangke urang rayu dunungan sugan manehna boga niat hayang ka awewe gitu. Cenah mah di warung itu. Rigo. Salam, halo dunungan. Waduh, mana Cik? Wah, alhamdulillah. Cari bos, silakan duduk. Iya, ke mana ya? Wah. Apa ini mah juragan? Kayak imah sorangan, po. Mana loba? Imah juragan ya teh. Ini kunci ya? Dikunci. Kunci. Usaha kunci. Ya ku urang. Emang ya juragan nek asup ka deui mah. Oh, setiap peranan saya datang ke bareng kali tidak imah, modern. Oh, nyapa dicarekan kulis pandi. Memang iya ri imah saya. Hah? Imah saya gitu. Imah juragan. Hehehe, hari mana cicing di saya sih? Cicing di juragan. Di juragan gop. Gobeng. Makanya punya iya imah juragan pani. Oh, Mau digaji ya tuh. juragan gobeng itu imah. Nah, Nah, kulis pandi. Nah, oh, berarti nginjem. yang injem teh memaksa. Hei, orang kaya tidak ada unjam-injem belok. Seorang orang kaya teh bisa injem. Hah? Pakai lo? Ngomong-ngomong, Iya. nggak sabar poe saya cicing di dia. Oh, mulai koe teh tahunan. Tahunan. Oh, Aing gak karek nempos sia dah. oh. Cari tanah orang cicing. Lupa. Buset, anu beungar lupa. Ye nyantai nu bongkar untuk mararat ari poho mah. Emang anu beungar sok lupa. Oh nyamareun. Lupa nasi. Poho. Ya, palingan jeung juragan tuh. Kapange? Hah? Ganti mobil juragan. Oh, ayeuna mah ganti mobil. Tuh. Iya mobil nah ini dia. Juragan atuh si teh ngomong juragan pakai mobil eta. Ieu mah anu anakna ulis pandi. Segera dia. Ya lain. Mobilan segede gitu, aing segede kieu kumaha asupna. Lain. Bos, Ci. Ya. Geus ditempo itu. Perusahaan limbah. Bos aya kercicing we. Bos limbah mana Pak? Jadi ente acro-acroan ente. Apa kita nempo pabrik? Maksudnya kontrol. Oh, beres. Beres. Tidak ada demo-demo, tidak ada. Ah iya bagus. Karena sejahtera. Nah. Urusan limbah mah urusan kuring. Oh, mana mah bagian pabrik. Pabrik mana mah? Oh, lain limbah. Itu koordinator heula sih. Urang sabarna mah yang bagian limbah. Nah, Maksudna limbah mah ieu. Hah? Limbah mah ieu. Bereci. Geus kunaon urang mah. Setiap limbah eta teh barang bekasnya juragan. Iya. Di mana aya nu tes pepegatan berarti geus teu diarah eta Tapi pesakihan. yang eta sebenarnya. Eta teh awet limbah. Nah, limbah. Juragan limbah. Luas lah itu juragan. Jadi reuah juragan mah kitu. Tah maneh mah cicing di pabrik. Oh, urang bagian pabrik. Uruskeun pabrik juragan. Pabrik naon ngaranna eta?
korok kopi. Korok kopi. Ayeuna keur di eta. Keur di kemari. Oh, lain keur di Indonesia unggul. Oh, lain. Luar negeri ge. Luar negeri. Korok kopi. Coba sadunia lamun teh dikorek-korek moal tuh Mata ngejejal. Gitu. Mantap ayeuna bikin segede linggis. Non, Korok kopi. buset. pas kumaha colin. Sereg durana. Ulana bantah ka juragan. Eta anu mesen. Aya nu pesen korok. Jadi anu mesen ge bedewi. jin. Ya pantas Tuh. Oro-wodong. Nah gitu. Cenah naon lah. Tah, kumaha maneh kesimpulan maneh ayeuna antara maneh duaan. Ya kia ngomong-ngomong ya juragan Ah. ya. Cacak-cacak kuringan saukur jadi anak buah pamajikan 3. Tuh. Ayeuna juragan geus sakieu dunyana sakitu lobana can boga pamajikan. Kira deui. Kira hadeui. Apa bencong? Ceri. Oh sedih, Ci. Sedih. Lain, Oh. Salesma. Sedih kan bukan. Ngomong-ngomong masalah pamajikan. Jadi saya teh trauma, coy. Oh, geus pernah dinyerikeun ku awewe. Trauma. Oh, geus pernah dikecewakeun. Enggak. Eta trauma kunaon? Trauma kunaon? Trauma. Kayaknya itu trauma. Trauma nu kumaha sih? No. Tuh. Sedih, ayo sedih dong. Entar, Jangan sok sedih. goreng mah sedih mah. Eta ieu beungeut tadi biasa-biasa ketong digoreng-goreng kitu. Nah, gitu Jadi jadi karena sedih mah teh juragan teh nu miskin. Nah, Berarti mana aya kakurang. Aya kakurang. mending lamun ditinggalkeun orang secara biasa mah. Oh. Ku pamajikan teh. Heeh. Kunaon kitu juragan? Nyulusup. Kenapa pamajikan nyulusup? Teuing da manehna nyulusup ka jero liang. Emang pemajikan juragan beunit santun. Turun lagi teh nyulusup. Jadi Allah gitu kabur. Kabur. Didinya teh frustasi mun juragan teh. Nya eta tadi dia maneh meureunnan ka dewek teh supaya kita neang pamajikan. Nah, gitu. Jadi Lamun aya pamajikan mah juragan mun kuring di dieu teh aya cai, aya baju, aya nu nyeusuhan. Nyeusuhan. Punya Indonesia pamajikan saya. Oh, nya pinjem duit teh hese, juragan eueuh, aya juragan istri. aya nu Bisa nguruskeun. Sugan maneh boga ieu pendapat. Kira-kira di mana? Nyai urang mah tukang liar nya Ci. Oh. Loba awewe mah. Coba. Aya di geria ge ditu di si ai, daek teh si ai. Aya pirang. Anu. Aduh hai. Aduhai. Aduh seksinya. Aduh kok pirang. Ada bukna pirang. Resep urang makan pirang. Hah? Cocok. Oh nyamual cocok eta jeung juragan nu ngarendeng buset teh kan. Lir ibarat naon? Ibarat cai jeung kopina. Dah aya namun disuguhan cai jeung kopi beres ya. Buset di mana-mana ge cai jeung minyak. Ai jeung kopi. Aya minyak mah teu akur atuh teh dang. Nah, heuh. Berarti mau nasi. Mau aja si Aing mah. Jadi maneh di mana tah? Ada di warung. Kembang warung. Buset. Kembang warung. Gelis. Ayo. Aya. Lu bener siap bul. Oh, sakit teh kembangna. Ngomong warungna. Wah. Jadi lamun urang eta teh urang kudu ka warung. Oh nya ka warung urang itu jajan hal api-api. Nah, gitu Jadi berarti. dinya pasti aya ngedagangna, aya pelayanan. Mantap. Kopi. Bener. Hah? Iya bener. Kira urang ka ditu. Ya ayo tong liatoin. Ka warung. Ka warung. Warung saha? Warung si Nyai. Pabaturan urang baheula. Warung Sinyoy rame. Oh, rame dinya mah. Aya mana ge pasar kulinyoy. Kuliner deh ya. Kulinyoy. Iya. Apa nu sinyoy eta? Kakara gadenya aya pasar kulinyoy. Oh, kumaha mun anu boga teh mang. Ulis pandi. Pasar kulindi. Ayo bos, kan teh. Ayo, ya. Kade, bawa duitna. Oh tenang masalah duit mah. Gesek ya mah Oh, tuh. Ada cek mobil dia tak? Hah? Panasan mobil. Mobil panasan cek dulu. Ya bayar kan banyak aing. Oh ayo boleh. Ayo kan juragan harap. Iya, ai jadi
bujang teh euy. Ngarep beberesih we, beberesih imah batur. Imah dunungan meni kuat padok mun wewing mah. Ya kumada geus tugas da kumaha ari ngaranna bujang mah kudu kieu. Duh, ilancan anu eta anu musok kahararandap. Pusing euy. Aduh, dengan pungpung canaya juragan arek istirahat we lah. Bari nyanyi ah. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Complong. Juragan ah sing carekanan ah. Ieu manuk. Ribeteng teh, cuy. Ada mana tau ngomongkan juragan Complong. Kok kunaon sih? Kayak misalnya ngambek, mana bisa dipecat. Oh, abang bebek. Moal ieu teu kadengeun keur sare juragan ge. Teu sieun, Henteu, kayak dipecat sih. moal. Kira aku menikos kitu maneh mah geus tong ngabelaan juragan wae atuh. Kunaon? Henteu nya aa cemburu. Wih, dendi. Nyabak sieun di carekanan. Ya. Nyaot teu. Kuring mah sebel ka juragan Complong. Kunaon sih? Buset, dengan lain masalah kunaon kuat koret. Pina kurang dahar urut sesa manehna. Teu tega kumaha coba juragan. Bermong goreng juragan teh. Emang teu sieun dipecat? Yah, sieun-sieun teuing masih loba pagawean. Ya, kurang mah nya amun teu karunya ka juragan Complong, geus ditinggalkeun. Tebang juragan lah. Goreng patut, juragan kurang hidang. Ya, juragan teh nyote. Oh no. Goreng-goreng lah di dieu. Amun lain urang pangasepna sih. Bang juragan lah. Eueuh pisan ka bijaksanaan anu jadi bujang. Terus. Gitu. Terus. Juragan. Ayo teruskan geulis bager cu sayang demplon. Wih, juragan pang bager-bagerna di dieu teh. Anu koret teh, anu koret saha juragan anu koret. Henteu si Ici. Saya kasih si Ici. Koret manehna urang teu bangarek dahar oge koret. Da urang teh imah budak saha nu pamere dunungan eta da. Teh sadunungan saha? Saha? Si Ici juragan. Si Ici. Oh, Lain maneh lain. lain. Aya teh anu saya juragan nu saha teh? Anu si Ici. Ini geulisnya dah teuing. Di menor dah teuing. Hayu teh sabar guludug sia. Amit. Nyantong atuh juragan dah hayang hirup kene. Ngomong-ngomong kode kadunungan marukankeun teu kadengeun jadi tukangan. Ampura juragan. Hampura. Saling mamangga juragan. Teu kudu dititah. Ah, sia. Galak-galak teuing sih. Ore tuh mata galak atuh urang ka maneh geura. Yan jabi urang saudara. Ada rampun teuing. Ya, urang teh nguruskeun maneh teh lain. Aduh, Gusti, aya romo capek. Eta sih. Mending maneh. Ah, daripada maneh eta mah. Ya, urang mah terus terang wae kamarane teh karunya. Nya hoing oge. Urasan sia geuningan. Udah minta poe mikieun. Nyalain teh da batur. Ya, urang mah kurang kumaha kan jadi duduluran, anak urang mah geus anggap keluarga maneh teh saja jadi diri pembantu oge. Nya ho juragan. Ai kitu nya lah. Sampai kumaha sih? Ada tukang dieu. Buset, lalaunan. Kursi teh di dieu lain di dieu. Asongkeun mantak naon mun dunung rek juk asongkeun. Asongkeun ka bagong kadinya. Balon teuing. Diuk. Iya puing mah. Bilang bara dunungan datang teh atuh datang cai atuh. Oh, hayang cai naon juragan? Hayang rasa naon? Aek rasa anu hasem, anu amis, anu pahit aya. Emang ieu warung apa kumaha? Oh, juragan, pan urang sebagai bujang, beureun kudu hormat ka jadi dunungan, beureun. Iya sadiakeun atuh cai-cai kopi-kopi atuh. Oh, cai kopi mah eueuh. Eta teh sia kadi-kadi dia mana? Nah, juragan. Hayang kan beulik wae kan. Aing ngomong. Henteu sok. Ya, urang mah teu asa-asa ka manehna teuing mah. Heeh, kajeun. Karunyaan hirupna. Sok. Ya, nek aduh.
Kia maksudna ya abah. Aduh hayang ngopi. Seep kopina juragan di dapur mah. Seep. Terheula di warung. Alah, ting aing mah. Aku juragan terbuka kopi. Ngelain teu boga kopi maksudna cangka beli kopi, mentak mana mah harari dang berangkat ka warung atuh beli kopi. Tuh hidang lah teh. Mana? Nganjuk. Semerakeun atuh juragan nganjuk. Dua musingkeun. Keur mah boga anak teh harari dang buka indungna depan. Man hees teh he. Naon naprak naon? Oh, bener ah. Aya pamulangan teh. Oh. Ya enggak di warung. Oh nyangke pake orang itu atuh bejakeun gitu. Nyokot heula kopi ka warung. Nya. Oh, nyokot heula we. Bejakeun juragan. Ngutang gitu. Ih, henteu nyokot. Ngebon, atuh sia ngebon. Ngebon cengek, ngebon cabe. Asik. Joget sama. Aing ngomong kon ambek joget sama. Tamantak naon atuh maneh teh ye. Sing hidang lamun dunungan hayang naon hayang teh heukaulahan. Rumasa kuring salah juragan. Ai pan nyaon si Amu main pan jarang aya di imah. Ka pasar wae di pasar Talaga Sari pan ayeuna mah. Kitu juragan. Nyanoko wae pan aya noko teh ada rese nya sorangan ka dieu ge pan. Nya tuh. Ambo. Mana si Agus sih? Ya, Ambo. bae naon, Bah? Ye, amun ada rese di goroan teh atuh meuni. Duh, ya punten atuh Abah da. Gaduh kuping teh da aya 2. Nya atuh. Ya apa teh aya ngopi maksudna abang teu boga receh gitu aya receh henteu. Aduh. Eta budak bere-bere teh ka warung. Teh Atuh kias ini kantong teh mikara rosong. dengan dina bage ke pos. Anu aya we sabaraha we atuh Neng ah. Atuh aya kuping. Cingna. Aya goceng. Heeh. Nyanggus goceng teh bere ke 5.000 Ya, arinya. pulangannya 50.000 mah. Ah sia kumaha atuh. Beli 5.000 hayang dipulangan 50.000. Sakit teh mah ya, Ambu. Yang geus atuh kisah Ya samaina we. Ya, oke mana coba tuh uruskeun tuh si Neng tuh. Mana boga duit sabaraha sih nya? 5.000 asal beli kopi Oh, 2 renceng. 5.000. Oh 5.000 sama kudu menang 2 renceng. Dua renceng. Lamun teu menang 2 renceng. Renceng, ronceng. Ya, maksudna 2 turuy enak sih nanti turuy. Eta 2 rantai enak sih. turunan. Lain bolon geningan juragan teh. Oh bolon tetangga poe tuh ente. 2 renceng. Penting lagi 2 renceng. Maksudna Tadi atuh ngomong beli kopi ya. Entong beli geledek. Beli kopi. Oh, nanya ini bising salah. Nanya aya wae pulangan omongan anak. Kayak pun aya pulangan anak, meuli mecin ya. Oh, Eta si Amu tibang Ayo. mecin kudu. Atuh eueuh ting mecin aku korong we tuh. Nah, hasuk atuh Abah. ayang ke. Hayu pergi. Jong. Ayeuna. Isukan subuh. Ayo assalamualaikum. Salam. Tah di dieu. Tak kitu Amu geura boga pembantu sadua-dua marerejeungna. Musingkeun meujeunna musingkeun aing nyarita mah. Wah, udah kumaha tuh nya Abahnya. Ada neangan panggantina da moal aya nu meunang nu kos kitu. Wah, ese da eta mah cara hidang kabeh ongkonna ge lah. Atuh da. Lain Ambu aya di pasar di ditu di Talaga Sari. Eta toko anu ngantosan atuh ayeuna. Ya wios lah, dititipkeun wae lah. Oh, titipkeun nya tisna Ya, wis atuh. Bilih aya langganan nu naruskeun acuk naon sakitu ieu. Pan urang teh aya anu minanoko mah. Urang teh ka pelayan teh kudu someah pan kitu. Nya ambuna sing hidang deui ka pelayan teh ka pelanggan-pelanggan ulah dugi ka kecewa gitu. Nuhun atuh Abah kitu mah. Lain boga anak teh pan heueuh. Meni kuru teh kuru pisan tara dek dahan. Banyak kumaha lamun ari ageng mah da moal samisar emakna. Tak kitu ibuna boga anak teh keur mah anakna meuli leutik pisan. Bisa rojong ibu geura ge. Kayang teh ulah sok dimanja teuing geura ge lah. Ampun ah. Kudu kumaha atuh Abah da boga anak dengan hiji-hijina. Ya, Apa emang meuni ge. sesah. Aduh, Nya gitu. hiji ge. Eta teh pan harita keur dicana ka rumah sakit umum. Nih musingkeun pan dicana ke rumah sakit umum dokterna arareueuh keur ngagosokan batu. Udah atuh zamanna batu. Zaman batu harita mah. Dicana ka rumah sakit Bayukarta. Si Bayuna eueuh si Kartana aya pan. Hari kamarana anak itu sih. Duh atuh Sudah dicana marahin we. gaplek gitu. Jugan gitu dicana we sakalian ka Dewi Sri kadinya kan deukeut jugan. Nya si Dewi eueuh si Sri eueuh itu nama. Kan Tiga nama da eta mah ayeuna mah da zaman ayeuna mah ka moalan wae geuningan. Moalan wae gitu. Nah ini mah si Neng aya di imah nya. Aya da tuh keur lalajo TV wae. Neng, Dewi ulah lalajo TV ka dia Neng garis bagar. Wi. Tah. Ya Robi. Ya ampun, awak diletik-letik teh atuh wi. Dia. Astagfirullahaladzim.
maneh atuh ah. Mama hampang. Hampang kumaha pugus sarua beratna ah. Mending nu bisa. Kok bujang di kamarana sih? Oh nya duka teh keur meuli eta balik kopi. Jinjing atuh tas urang resel nih. Maju ibu na cacar anggo kumaha terserah ambu ah. Pusing ah. Atuh diri gue tuh ning kadina Atuh. kesel Sok diogo cek abdi ge tong diogo. Ya, si Abah mah nyari. Rusing bukan atuh. Karunya atuh dicarekan wae atuh boga budak teh dah hiji-hijina. Mun sakieu geulisna, mun sakieu langsingna. Abunya. Karunya di awak mun sakieu leutikna gitu karunya. Di sakieu geus muruan ya 50 kilo mah. Ampun, teuing kurus sagede kieu. Mari teh udang gering kumaha mun cageurna aing mah bingung. Abah. Mata ke ambo ulah sok ulah dimanja teuing budak teh gede kieu tah akibatna tah. Ada kumaha tuh Abah. Henteu dimanjangan hiji-hijina. Naon? Hayang kawin. Coba eta. Apa ge can 2 kali maneh teh? Oh, hayang 2 kali kitu. Ambo. Kita CF ieu. Ampura. Aduh, ting. Lebar picen lagi mah masih 3 bulan deui ambo mah. Moal atuh Abah. Deui mah hiji-hijina. Moal aya nu menang nu kos kieu deui. Heeh, Neng, nya lamun Neng boga kahayang. Tah. Neng masing bener, sing benang diurus, sing karunya ka ambu. Oh, ada karunya. Tong kemana-mana. Nah. Nya kok. Di bangkadinya doang teh. Oh, nyakeun bae. Nu penting mah Neng sing karunya ka ambu, nya ka abah nya. Tah, tapi Neng dikawinkeun. Kawin kan kayak anak domba. Nah, untuk anak domba tuh karunya domba nah. Nyanya maksudnya mah Neng kayak dikawin ku abah tong sieun. Ah. Nu penting aya lalakina kitu we. Aya tuh ugat tuh. Cannya. Can. Ambu ajakan yangan ambu bogaan sia, Abah. Bukan naon. Bogaan tetempoan ambu. Awas ambu bukan tetempuan ku abah keun. Aduh. Awas mau bere pantok keun. Pohon. Mau sokan da ambu tah. Rahasia yang Bu. Rahasia. Ya sok itu ah. Bejane tatangganya. Yeay. Tuh. Nyaina mah kieu we. Neng, lamun hayang boga kahayang, ku abah dicumpuran kenya. Neng nurut ka abah kamu nya. Mau sekolah geneng moal. Mau sekolah kawin. Oh. Ye, sakola mah penting, kawin mah nomor sekian. Sugan teh kawin heula sakola pandeuri. Oh eta Ai zaman naon atuh ayeuna kawin heula terus sakola. 2017. Oh, kuliah maksudna. Kos batu. Oh, nya. Anu sok menang jenazahnya. Karena menang mayit. Ijazah. Oh, Ijazah. Ijazah. Nah, gitu. Ingat. Aiteun boga. Ingat-ingatan. Para rusing boga anak logos kieu mah inget Neng anu. Neng mah istirahat nya ditu nya. Oh, nya istirahat. Ambu rek istirahat, jung makan jung. Ambu yuk, Bu. Ajung ambu. Ya, hayu ibawaan hayu. Sana ka ku ambu ah. Atuh hayu urang dahar hayu. Bat dimanja ambu Kembeh. Bujang, boga bujang dua aja teh harijang. Tuh ge kamarana teh bujang. Anak urang mereka laparan, hayu urang mah meo. Duh, lapar. Parunya. Mangga ya. Atuh barang suka ieu masa salaman seteh. Boga indung gede, awak gede. Aya puting kuat sesak napas teh pan.